Bismillahirrahmanirrahim. Mangga urang lajengkeun deui ngahanca kitab Ikna, ngalogat kitab Ikna na channel YouTube Abuna Pisah. Wal muradu sareng ari anu dimaksud bit tohiri kulapad at-tohiri eta at-tohuru nyucikeun. Falaya juju mangka teu meunang itu tayamum bil mutanajisi ku taneuh anu najis, wala bima sareng teu meunang tayamum ku perkara lagu baro anu henteu aya kekebul eta maujud lahu dina itu ma, wala bil mustamali sareng ulah tayamum ku taneuh anu urut dipake, wahwa sareng ari itu mustamal eta ma taneuh bakia anu tetep itu ma biudwin dina anggahotana itu jalma. Ao tanah saru atau muragan itu emak minhu tina itu udwin halatat tayamumi dina tingkah tayamum kal mutakotiri sapertikeun cai anu ngecelakan minal mai anu tetep tina cai wayu khodu sareng dipaham min hasril mustamali tina ringkesan turob sareng tayamum anu urut dipake fidalika dina itu mabakia naon sihatu tayamumil wahidi sahna tayamum na hiji jalma wal kasiri sareng jalma anu loba min turobin tina taneuh yasirin anu saeutik itu turob marotin kalawan pirang-pirang balikan kasirotin anu seueur. Kasirotin anu seueur wahwa sareng ari itu hukum eta kadalikannya kitu sapertikeun itu sahih. Walau ropa sareng lamun nyengkatkeun ieu jalma yadahu kana pananganana ieu jalma piasna imasil udwi dina tengah-tengah ngusap anggahota sumawa doa tuluy nyimpen ieu jalma hakana itu iyad soha mangkasah itu tayamum alal asohi numutkeun kaul anu sahih. Amma ma'ana pon ari taneuh tanah saro anu muragan itu ma min gueri masil udwi bari henteu antel kana anggahota pa innahu mangka saanyana itu ma eta ghairu mustamalin salianti taneuh anu urut make. Wadakhola sareng kaasup piturobi dina taneuh almadkuri anu dicaritakeun itu turob naon al-muharraku al-madkuri anu dicaritakeun naon al-muharraku taneuh anu kaduru taneuh anu diduruk minhu tina itu turob walawis wada sanajan kabuktosan itu turob eta anu hideung malam yasir salagi henteu jadi itu turob eta Ramadan lebu. Kama sapertikeun perkara firraudhati anu tetep itu madina kitab raudhah wa ghairiha sareng salianti itu raudhah wal a'faru sareng taneuh biru wal asfaru sareng taneuh koneng wal ahmaru sareng taneuh beureum wal abiyadu sareng taneuh bodas al maqulu anu didahar itu abiyad sabhan karena bodo wa khoroja sareng kaluar biturobi kulapad turob naon an-nuratu apu wazarnihu sareng cadas wasaha kotul khozbi sareng reremekan talawengkar wanahwu dalika sareng bangsana itu anu kabeh fa in kholato mangka lamun nyampuranhu kana itu turob ait turoba tegesna kana taneuh at-tahuru anu suci itu turob naon khisun apu bikasril jim kalawan dikasrahkeun jimna wa fathia sareng dipatahkeun jimna wa huwa sareng ari itu khisun eta aladi anu tusami anu ngangaranan hu kana itu ladi saha al amatu lolobana jalma al jabasa kana aduk awid dakiko atawa kana tipung aw nahwa dalik aw nahwahu atau bangsana itu dakik awih talato atau nyampuran bihi kana itu ma non romalun kesik na imun anu lemes itu romal yalsiku anu antel itu romal bil udwi kana anggahota lam yajuj mangka teu meunang non atayamum tayamum bihi kalawan itu mukhtalif wa in qala sanajan saeutik naon al khalitu nyampuranana wa in qala sanajan saeutik naon al khalitu nyampuranana li anna dalika karena sanyana itu ihtilat eta yamna'u nyegah itu dalik usulat turobi kana tepina cai ilal udwi kana anggahota amma romalu anapon ari kesik aladi anu laya siku anu henteu antel itu ladi bil udwi kana anggahota
fa innahu mangka sanyana kalakuan sareng tingkah eta ya juju menang naon atayamum mutayamum bihi kalawan itu ladi. Ida kana di mana-mana kabuktosan lahu eta tetep dina itu ladi naon gubarun kekebul li anahu karena sanyana itu ladi eta min tibakotil ardi tetep tina tahapanana bumi waturobu sareng ari taneuh eta jinsun sajinis lahu karena itu ardi. Walau wajada sareng lamun manggihan ieu jalma maan kana cai solihan anu pantes itu maan lil gusli pikeun ngumbah layak pi anu teu nyukupkeun itu maan hu kana itu gusli wajaba mangka wajib non istimaluhu makena itu turob bi ba'di a'dha'ihi dina sapalih pirang-pirang anggahotana ieu jalma murotaban halna anu ditartibkeun ingkana lamun kabuktosan naon hadasuhu hadasna ieu jalma eta asgoro anu leutik au mutlakon atawa anu dimutlakeun ingkana lamun kabuktosan ieu hadas eta goerohu lianti itu asgor kama sapertikeun perkara yap alu anu midamel sahaman jalma yugesalu anu ngumbah ieu eman kulla badanihi kana sakabeh awakna ieu eman li khobari sahihaini karena aya hadisna Imam Bukhari Muslim ida amartukum lapad ida amartukum ida amartu di mana-mana marentah kami kum ka aranjeun kabeh bi amrin kana parentah fa'tu mangka kudu ngalakonan aranjeun kabeh minhu tina itu amar ma kana perkara istatotum anu kawasa aranjeun kabeh kana itu ma waya kunu sareng kabuktosan non istimaluhu makena itu main eta qobala eta qobla tayamumi tetep dina samemeh tayamum anil baki gaganti tina anggahota anu sesa anggahota anu sasesana liqauli ta'ala karena dawuhan Gusti Allah ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba falam tajidu mangka lamun teu manggihan aranjeun kabeh ma'an kana cai patayammamu mangka kudu neja aranjeun kabeh sa'idan kana taneuh thayyiban anu suci wahada sareng ari ieu jalma eta wajidun anu manggihan lahu kana itu main amma ma'anapon ari cai layas luhu anu henteu pantes itu main lil gusli pikeun ngumbah kasaljin sapertikeun cai salju au barodin atawa cai tiis layadubani anu henteu ancur itu saljin sareng barod fal asohu mangka ari kaul anu soheh eta alqot umastikeun bi annahu kana sanyana kalakuan sareng tingkah eta layajibu henteu wajib naon masuro si ngusap sirah bihi ku itu ma idza lam yumkin karena henteu mungkin hahuna dina tayamum naon takdimu masirro si ngaheulakeun ngusap sirah walau lam yajid sareng lamun henteu manggihan ieu jalma illa turoban angin kana taneuh layak pi anu henteu nyukupkeun itu turobhu ka ieu jalma pal madhabu mangka ari madhabna Imam Syafi'i eta alqot umastikeun biwujub istimalihi kana wajib makena itu turob waman sareng ari sahabae jalma eta bihi eta tetep di itu man najasatun ari najis wa wajada sareng manggihan ieu man ma kana cai yugisalu anu ngumbah itu man bihi kalawan itu ma ba'doha kana sapalihna itu najasah wajaba mangka wajib itu istimal alaihi kaya eman li hadisin karena aya hadis al mutaqaddimi anu geus ti heula itu hadis au wajada atau manggihan ieu eman ma'an kana cai wa alaihi sareng eta tetep di itu eman hadasun ari hadas asgoru anu leutik itu hadasu asgor au akbaro atawa hadas anu gede wa ala badanihi sareng eta tetep dina awakna itu man najasatun ari najis walayak pi sareng teu cukup walayak pi sareng teu nyukupkeun itu main illa li ahadihi ma angin pikeun salah sahijina itu asgor sareng akbar ta ayyana mangka nangtukeun
ta'ayana mangkat nangtukeun itu main linajasatin ka pikeun ngilangkeun najis. Li anna izalataha karena sanyana ngilangkeunana itu najasa eta la badla henteu aya gagantina eta mawjud laha pikeun itu izalah. Bihilapil wudu'i kalawan perpeda wudu wal gusli sareng adus wayajibu sareng wajib naon siroul mali meuli nacai pil wakti dina waktuna salat wa ilam yakfi sanajan henteu nyukupkeun itu mainhu ka itu jalma wa kada sareng eta nya kitu yajibu aturobu ari taneuh bisa mani mislihi kalawan harga misilna itu turob wahwa sareng ari itu saman alal asohi numutkeun kaul anu sohe eta ma perkara tantahi anu tepi ilahi kana itu ma naon arruga batu resepi dalikal mawadi'i dina eta tempat fitil kal halati dina eta tingkah. Kola ngadau saha al imamu imam haromain wal akrobu sareng ari kaul anu leuwih deukeut ala hada kana ieu ala hada kana eta kada turobu bisa mani misli eta anahu sanyana kalakuan sareng tingkah eta la tu tabaru teu diitung-itung naon al halatu tingkah alati anu yantahi anu tepi naon al amru urusan fi hadina itu lati ila sadir romaki kana nutupanana ruh pa inna surbata mangka sanyana nginum cai eta kodus taro nyata dibeli itu surbah hina idin dina nalika yantahil amru fiha bidana niro ku pirang-pirang dinar wayab undu tegesna jauh firruhsi dina pirang-pirang kamurahan naon ijabu dalika wajibna itu kodus taro fa ini taja mangka lamun butuh ieu jalma ila samani kana ladangna lidainin pikeun mayar hutang alaihi anu berat ka ieu jalma au lina pakoti hayawanin atau pikeun nganapakahan hayawan muhtaromin anu dimuliakeun ku sara ieu hayawan sawaun sarua bae akana naha kabuktosan ieu hayawan eta adamian bangsa anak Adam am agoe rohu atawa salianti itu adamian lam yajib mangka teu wajib alaihi ka ieu jalma naon asirau meuli cai wa kanna pakoti sareng eta tetep sapertikeun napakah sairul mukni ari sakakarina pirang-pirang biaya hatal maskani malah imah wal khodimi sareng khodim pembantu kama sapertikeun perkara soroha ngajelaskeun bihima kana itu maskan sareng khodim saha ibnu kajin pit tajridi dina kitab at-tajrid walawih taja wallahu alam bisawab.